Pemirsa kalau nu sadayana anu sami-sami ngadangukeun dongeng enteng pangbrahmana anu nyanak jejer carios nyaeta lauk gitu pemirsa. Atuh dongeng ge teh di sponsoran nyaeta ku Kompan sareng ku Emer gitu pemirsa. Para mitra kalau nu sadayana anu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng mugi sing kahibur kolbu bebrahmana anu masih keneh maranco di radio na sawang-sawangan atuh mangga urang keraskeun deui di nuhansa anu katuna dinten kamari kacarioskeun harita teh nyaeta Nyi Epon sareng Jang Rohim tos sore harita teh bari menyang hareupan Cikopi belum sampe kulu boled kulu buhui umpit pemirsa di kampung mah harita pok nyeroh nyarita ka carogena papa maneh ari balong teh saanggeus geus tinggal melakan maneh kitu cuk Rohim heuh atuh meuli lauk emas lauk tawes sigana mah rada betaheun kasaha atuh nya cuk Mang Rohim heueuh atuh kadinga we tah ka Boskam meuli we 10 kilo mah heuh atuh keisukan mah meuli kitu cuk nyeroh teh ngenta duitna ih sakit ya aya buburu ngaramet saware itu pemirsa kono sadaya kungsi isukna harita kenceling ini anu maksud rek meuli lauk harita Jang Rohim teh papangi harita teh di jalan jeung Mang Wawan anu keur nyoren badog Mang rek ini teh jak kieu cek Jang Rohim acan lain rek ka mana rek nyar lauk Mang nyen balong teh dilandeuh lain mi HP amang cek Mang Wawan mi HP naon mi HP melak maksud teh amang teh yang ngilu melak nya sabaraha kilo teh loba cek Mang Wawan teh lauk naon Mang cek Mang Rohim amang mah mi HP anak keuyeub 5 kilo ih ampun ting anak buaya weh 8 cangkir harita nu gelo bari ngalewas Jang Rohim kebat ka kulon harita teh sanggeus panggih harita teh tepi ka bumina Kang Mamat alias Boskam harita teh bari Kang keur naon cek Jang Rohim cek Boskam teh ih biasa keur ngopi cek Boskam sinarieun isuk keneh itu butuh lauk 10 kilo mah waduh rek melak di mana cek Kang Mamat eta dilandeuh kayak tuh daguan heula akang rek nyokot heula ieuna nyokot kilona cek Boskam nya segitu kusilir teh tuh sililah harita nyokot waring nyokot emer harita teh terus nyukan puguh lauk sarampak tinu waring terus di kilo pemirsa kono sadayana geus dibayar teh harita bari ngaleos nuhun Mangnya cek Jang Rohim jig sing aralus sing marulus Mang bari ngaleos harita teh terus harita teh si lauk teh diplakeun ka balong kancangna carita atuh tanuh weuteuh harita teh pemirsa lauk teh meni sing kolepat tukang silila teh balik di ka imahna cek pamajikanna teh kumaha lauk teh bapak maneh geus diplakan geura parab arek bari ngaleos harita teh kaperengan harita teh yang miceun aya Mang Rohim teh geek dinu paceringan bari ngadegang kecemplung cenah atuh lauk teh meuni agar ronyok pemirsa lauk tawes lauk emas lauk cair wah sagala lauk aya tukang selila harita teh
aduh ya lauk teh mending gangsung kieu resep teuing bari jeung lauk teh ngagonyok we pamirsa di dinya cek pamikir lauk sing horeng sing manang horeng eta lauk teh nungguan hiji deui nu ngagantung di luhur can murag aduh bari cengkat hari itu teh ka imah langsung laporan ke pamajikanna mamane geura kabalong resep ningali lauk meuni ku cios lauk mas lauk tawes harayangeun keneh lalapareun keneh rek kalaneuh bari hayang miceun jig cek Mangrohim atuh nyepon teh hari teh kenceling turun bari langsung kan dituju nyata kabalong gek nempat celingan nya we lauk teh mending pabuis hari teh kecemplung hari teh langsung diburu hari teh ku lauk ari lauk teh pas tangah kaluhur sing kalabur pamirsa hiji acan handapun paceringan teh bet-bet nya kamarana lauk teh ieu teh tadi mah mending ngagonyok sing horeng sing menang horeng pamirsa lauk teh pas tangah kaluhur siga sungut sero berwes cagakna tuh lauk teh kalabur gitu pamirsa jadi turun Kanggo ngadangukeun dongeng nu salajengna mangga like, subscribe, sareng nyalakeun loncengna.